Nah, tempat yang mengangkat kita dari yang rendah ke tinggi, terangkat kita, maka tempatnya disebut dengan majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu yang harus diburu itu disebut dengan majlis? Pertama, Allah memberikan pesan, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, cari tempat yang bisa mengangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dengan pulang itu mesti beda. Terangkat kita di sisi Allah. Jadi jangan sampai datang ke tempat yang merendahkan diri kita di hadapan Allah, apalagi ke tempat-tempat yang menjauhkan kita dari Allah. Ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang, narima urang da. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu. Alhamdulillah. Ketika orang usaha tapi kebenaran orang teu maju-maju, geus aya qada jeung qadarna, meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju, tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju, alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala, geus aya ti qada jeung qadarna, ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak, narima qada jeung qadar, alhamdulillah. Kan hese narima qada jeung qadar. Bersokan joak atuh biasa mah. Nemah ya Allah ya Rabb, geus aya qada jeung qadar nameureunana lah di dunia mah jamual kebeli ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nita. Ya. Kak, kula mangarasa beungeut sakieu ayana kondisi awak sakieu ayana beusi kakak hayang nyandung mumpung di dunia jagagah kene mangga. Kula mah geus bae pokona maridho. Malah lamun aya kula nu nganterna ngomong doang. Guys, kula boga pikiran kok kitu bari mah narima kana qada jeung qadar. Kitu kene awewe ketika boga salaki, indeuleu salakina ieu salaki teh beungeut batu jore amas. Geus qada jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu. Ketika salaki usahana mah terus bae tapi ha ana ya Allah أفلت يدي من كل تفاصيلي ضعفا وأملا أرخي يدي من الدنيا وما عليها فلك الأمر كله أدعوك فلا أكف عن الدعاء أنا المحتاج وأنا العدم وأنت الوجود إني أستخيرك في أموري كلها سلمت أمري إليك يا الله وبك أكتفي فلا تضعني